angker bae ya namun terus sing loba ge angker ditinggalkeun kana tinggalkeun nu penting mah kieu loba ibadah angker ibadah angker ulah mawa pengaruh kana ibadah pan urang masuk beda aya teh kana pikiran teh nya kana otak urang kana hate urang di mana-mana loba jauh ngadak-ngadak jaga kayak gitu ya teh awak keting kumaha teh loba duit jauh kana nah ieu teh loba duit jauh jaga jauh bareng ngeras jauh ayeuna sarema jauh baru teu boga we duit teu merungkut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa inib tulita bil ghaflatin aw sobatin bimajlisin fatadarokan namuharwila fainib tulita mangkalamun diuji anjeun dicoba anjeun bigoflatin kupoho ausubatin atawa kurerejengan fi majlisin dina hiji tempat fatadarokan mangka kudu nyusul sanyana anjeun muharwila bari gagancangan. Hartina lamun tobat cek tadi tobat teh jadi kunci dina sakabeh kataatan nyata fataubu miftahun likulli ibadatin. Tobat eta nu bakal jadi kunci dina sakabeh ibadah kataatan. Jeung wa asasu kulil khairi jadi pondasina sakabeh kaabean. Oke, nyata wajib ka anjeun kudu ngahisab diri. Kudu introspeksi anu sempurna. Sempurna teh artina terus-terus muhasabahna. Hesenya ikeu urang mah. Hese keur urang mah lain ahlina teh ieu mah nu naon gitulah. Nonton anu sirkus nama batur, urang mah penonton. Wah, hebat gitu teh. Jadi ukur gitu, waduh hebat, masya Allah para ulama gitu, masya Allah para wali. Ayo orang nurutan, jangan gundul saya nurutan. Jadi hayang nurutan gitu, hayang nurutan. Muncan bisa, ulah waka ngarukusiku, Jadi bertahap. Asok ngalamun darah. Gitu aya namun tata, aya nama ngalamun make ilmu, tadi disebut tafakur gitu. Ngalamun keneh, ngan lamun teu make ilmu, ngaranna teh ngalamun, ngahayal, teu make ilmu. Jadi lamun make ilmu eta ngalamun teh jadi tafakur atawa jadi muhasabah. Pan kieu aya ngalamun teu make ilmu. Duh aing can boga duit. Kemana ingin dagang kumaha carana lah eta mah ngalamun eta mah ari masabah mah kieu aya ing sapoe ieu kitu loba ibadah loba neraka kitu loba taat kitu sarua eta mah ngalamun mah ngan eusina nu beda teh gitu ngalamun sarua aing mah tadi dipikir-pikir diingat-ingat kosong jeung kosong dahar sare ngobrol
ngadaul duduk ngopi aya ibadah mana eta pangalamun keneh teh kitu ngalamun eta mah jadi ganjaran tapi ka cenah ayeuna tafakkur saatin khairun min ibadati sittina sanatan ngalamun kitu teh ibadah malah leuwih alus, leuwih afdol, leuwih hade daripada ibadah dohir 60 tahun. Ukur ayeuna eta ngalamun kitu ngalamun make ieu. Ieu teh kosong deui. Astagfirullahaladzim. Pan kitu sambunganna teh astagfirullahaladzim. Jadi ari tobat teh aya tobat kelas anu umum. Kelas anu umum mah nyata kitu mun teu salat kakara eta teh disebutkeun doraka. Lamun teu puasa disebut ayeuna doraka. Lamun 4 batur teh ieu mah lain. Jadi kekosongan waktu henteu dipake ibadah najan henteu doraka gitu. Kakosongan waktu eta waktu teu dipake ibadah teu boga nilai ibadah najan eta teu dipake doraka gitu. Pan urang teh urang mah geus pangsolehna gitu teh. Lamun teu doraka teh urang mah geus pangsolehna, urang mah pambageurna we gitu. Teu doraka teh. Tah ieu mah lain dah. Lamun aya hiji waktu henteu jadi ibadah ieu mah gitu. Lain teu doraka ieu mah. Tah ieu mah muhasabah tamah gitu. Tah ieu mah keur kelas-kelas bangsa kelas baneng ka ditu lah. Ai bangsa kelas baneng ka dieu mah kelas tari nu kitu teh we teu doraka teh gitu. Nu kitu teh nya malahanan aya namun teu urang mah nu doraka meles-meles oge teu asa doraka. Nyaritakeun batur gitu, ngagorengkeun batur, ngupat ayeuna batur. Tuluy aya namun temanon jadi jahil ayeuna ka batur gitu. Jahil anu teu pirat teh. Pan loba aya namun teh nya di mana-mana aya namun ka batur jadi ruas kurang teh teh doraka. Ngareurewas batur tuluy aya bejakeun aya hoak kasihan maneh tewak. Padahal bobodo eta teh. Henteu nyaan kepeng teh. Ta eta teh doraka pan geus aya dina sulam taufik. Pan urang mah aya namun teh pohon deui nu kitu teh. Pokona mah sesuatu anu matak nguciwakeun batur anu lain hakna gitu. Eta teh doraka. Batur aya namun teh keur ngaliwat leuwas urang hau sia gitu. Dising-sieuna. Jadi aya namun teh batur teh ruaseun. Ta eta teh doraka. Eta teh pan ku urang mah teu dianggap doraka kitu mah heureui we cek urang teh kitu mah. Heureui kumaha aceng aya nu ari aya nu metak nyeri kana hanyantungkeun hate mah. Teu kasup heureui. Ayeuna mah nyaeta lamun waktu-waktu teh hiji urang osok malaweung teh goplah. Pan aya waktu teh kieu nu nya mah eukeun bae pan ieu mah urang mah lalajo teh nya. Lain ayeuna lain pemain gitu, urang mah penonton gitu. Ngan penonton engke urang ayeuna mun teh aya rasa kieu hebat gitu. Pan aya nonton walimah. Masyaallah aing hayang gitu. Nonton walimah beda jeung nonton main bola. Beda jeung nonton main bola, beda jeung nonton sinetron, beda nonton walimah. Duh masyaallah aya walimah kieu Allah. Sareng hapreng teh Allah. Kieu aya namun teh lamun ayeuna teu katingali anu tasbih dina mana ngegeder. Salah satunya anu jadi penghalang tina dzikir teh hiji urang loba lamunan, loba hayalan, teng teu poho teh. Tadi hayang gitu panlas ada dzikir teh eueuh. Ingat ka pangeran teh, keur kelas eta mah eta teh naon? Asa ayeuna doraka. Lalai doraka tina kalalean eta. Nah, hiji kadua lamun ruang riung. Ruang riung anu kumaha? Ruang riung anu ngobrol ngaler ngidul gitulah. Ai bahasa ayeuna mun teh urang mah anu ngawadul gitu. Anu ayeuna mun teu ngaduh ngaler ngidul. Tah keur urang mah pan teu doraka asal ulah ngomongkeun batur
asal ulah ieu namun teu nyaritakeun kagaengan ayeuna batur ngobrol panteu doraka tah keur kelas ieu mah aduh eta waktu dipake ngobrol teu kubu. Ieu antiknya aya namun teh para ulama kama ikut tapi ka ayeuna oge inget keneh kan kobong teh aya namun tama di kobong A aya kobong A teh kobong ayeuna anu lebak di Keresek teh ceng dadang nuju ayeuna nikahkeun harita teh ceng dadang teh nuju ayeuna mun teh mahajat nikahkeun sanes nikahkeun ninggal pangresa Mama Banjar sareng pangresa Apa Darmaga ngarendeng eta. Gitu cing-cing teh kumaha ieu ajengan gitu ayeuna ngobrol kumaha. Atuh dalami eta. Sugan aya naon ngobrol gitu kuatan. Teh mun urang mah ngarendeng gitu mah kuat aya teh ngobrol. Eta teh pamahalna hese keneh teu ngomong daripada ngomong. Sok urang ayeuna mun teh ngomong mah babari gitu. Tapi nahan teu ngomong mah hese ngomong mah babari ngomong mah sok urang tahan ayeuna mun teu ulah ngobrol geura sapoe gitu senyum hengkul berat eta teh kan hate teh nahan tina ngomong nu teu manfaat eta teh paling berat jadi kieu ngomong manfaat jeung jempe tina ngobrol nu teu manfaat eta teh kelasna teh nyaeta mahal keneh jempe lamun ngomong nu manfaat kelasna teh kelas perak lamun jempe tina ngomong nu teu manfaat kelasna emas mahal mana emas di perak ulah dikira bangsa ulama-ulama ayeuna caranya jawab teh ulah dikira eta teh nilaina teh di bawah ayeuna anu tukang ngomong anu manfaat eta teh aku urang teh diturutan ayo urang mah lain ayeuna jempe tina ngobrol teu manfaat bego urang teh da kudu make ilmu sagala jempe kudu make ilmu gitu ngomong kudu make ilmu jadi intina ulama mah lamun nyarios pasti nyarios anu mun jempe tina ngobrolkeun teu manfaat tak kelasna mah luhur keneh jempe teh jadi dia gak aya kelasna mah luhur keneh nu jempe tina ngomongkeun teu manfaat karana eta mah berat kan hate teh da ieu mun teh mah teh urang teh nafsu urang teh hayang naon hayang ngomong gitu geunah keneh ngomong daripada naon daripada jempe geunah keneh ngomong daripada jempe mata jempe teh ibadah anu moal kurang nilaina tibatan ngomong manfaat asal jempena ngajauhan tina ngomong nu teu manfaat bak dua tah nu dianjurkeun ayeuna ku junjunan teh man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut hiji lamun ngomong usahakeun ngomong anu manfaat mun teu bisa ngomong manfaat lebih baik jempe gitu dek milih jempe dek ngomong manfaat mun ngomong nu manfaat mun teu bisa jempe halus kana ayeuna jempe gitu ngomong sing manfaat mun teu bisa lebih baik jempe eta teh ngajauhan tina ngomongkeun teu manfaat eta teh ibadah jempe teh lamun anu manfaat pek wae mesin teu eureun-eureun terus engot-engot pek sok ayeuna ngobrol anu manfaat mageral sok dambung sok ayeuna keun bae aya embung-embung ting mah jempe hayo we baceo we Quran sugan satamatan sapoe tapi mah teu tiasa jempe teh mah berat kepek atuh asongan Quran keur sira baceo Quran dambung deui ayeuna mun teh baca Quran mah atuh embung ayeuna mun teh mah atuh kitab teh baca ayeuna aya embung jempe mah teu bisa mah berat mah jempe nya tambung gitu aing ngomong ayeuna mun teh ngomong kitab bu ngomong ilmu bu ngomong Quran bu gitu nyata hayang ngomongna nu teu lamun jauhan ngomong tina ngomong teu manfaat tapi gede ganjaranna moal kurang tina nu ngomong manfaat ya teh pangna jempe teh nyata ngajauhan tina ngomong nu teu manfaat eta ibadah
umumna lamun ruang riung teh kitu da hese aya lamun teu ngomong bari urangna sorangan mungkin babari ai teu ngomong bari lobaan ngariung mah da sieun disebutkeun kumaha da hayang ayeuna pagaya-gaya pan ngomong teh gitu ai keur ngariung mah matak jempet teh mahal gitu mahal nilainya jempet eta mah tinggalkan kieu we ditingali sugan aya namun teh ngobrol eta ulama besar pangarsa darmaga pangarsa aya namun teh banjar ngarendeng gitu sugan teh kumaha kitu nya apa aya di urang mah aya namun teh biasa gitu aya ajengan biasa ieu mah jempe kurang dibandingkeun di jeung katerangan mahal anu ajengan anu bisa ngobrol manfaat gitu mahalna ieu mah pan alus itu ge alus ngobrol tapi alusnya alus ngan ieu mahalna nilainya mahal nu ieu tah ceuk kita mah mahal keneh anu jempe tina ngobrol nu teu manfaat nilainya teh jeung ngobrol anu Masya Allah luar biasa ya namun tama eta jempe teh lamun di ilmuan mah kan ieu teh aya namun tama jempe teh eta teh salah satunya eta salah satu ciri wali abdal teh eta nu bisa aya namun wali abdal mah dasar kieu tarkul kalam hiji aya namun tama jempe tina ngobrol nu teu manfaat kadua tarkut to'am gitu nyata aya namun tara barang tuang anu sanes darurat katilu nyata tarkul manam tarapati ayeuna tarapati kulem kitu ayeuna tarkut to'am tarkul kalam tarkul manam eta aya namun tema khasna wali abdal ditamih deui aya namun tema jeung naon jeung ditamih deui nyata sareng ngakholwah ditamih deui sareng ngakholwah kitu teh aya tos kebiasaan ai wali abdal mah di dinya opat eta teh cirina teh khasna teh nah lamun aya namun tema urang kana deui malalajo teh nya da teu bisa nurutan lamun urang kadang-kadang malawung ya aya namun daripada dipakai maca Quran daripada dipakai tafakur daripada dipakai ngafalkeun daripada dipakai aya namun teh mah ieu dikir mah kalahkang malawung nya aja hate teh nah eta teh berarti kekosongan waktu kekosongan doraka teu aya lain aya namun tang ngalamunna anu doraka mah kitu ieu mah aya ngalamun biasa we kosong poho teh atawa urang nyata sewaktu-waktu ngariung jeung batur ruang riung pada teh ruang riung mah aya ngobrol mun urang teu ngajak ngobrol kan itu nu ngajak ngobrol itu nu ngajak ngobrol teh umum nama kekosongan kumaha cenah atuh ayeuna fatadarokanna muharwila buru-buru susul buru-buru tamalan buru-buru gantian waktu nu tadi kakosongan buru-buru aya namun tama-tamalan buru-buru aya namun tersusul ulah aya namun tadi antep mata aya nu kararitu mah di mana-mana geus aya kakosongan waktu teh wah ngageudeurna abuya sepuh kieu nyaureukeunana Allahu yarham buya mah cenah ari geus ilit-ilitan teh loba hutang maka harti kudu bodomanya bahasa ayeuna loba hutang nah naon hubunganana angkat-angkatan jeung loba hutang itu atuh dadah hutangna atuh itu mah da ulama bahasana ge bahasa wali atuh jadi hutangna lain kaos urang hutang duit ayeuna kitu hutang ka ditu hutang ka dieu lain hutang tahajud hutang duha mun ilmu yang meureun hutang ihya gitu dikantunkeun teh hutang tafsir meureun ngantunkeun eta loba hutang cenah buya mah lamun irit-iritan teh empat meureun biasa ayeuna ejing-ejing ihya pan aya angkat-angkatan meureun atuh gitu biasa meureun ayeuna mun tahataman pan aya angkat-angkatan atuh biasa ayeuna mun teh wirid itu di dieu pan ayeuna mun teh ngurus jamaah teh atuh engke teh kumaha aya hutang dibayar di kodoan
tara tak ayeuna mun tambah di Banjar mah aya ngaji kodok gitu ngaji kodok ki ngaji kodok teh pan ajengan teh sok angkat-angkatan teh pre teh tan pre eta teh lalawara di kodohan gitu mata ayeuna hatam kitab patung teh di Banjar mah anggar teh kitu da masih angkat-angkatan sabubara dinten oge atuh da di kodohan gitu jadi anggar eta target teh kira-kira orang lawan pare ngaji di kodohan kabur pan waktu teh jadi 2 kali teh gitu lamun waktu sajam teh pasti 2 jam tah lamun waktu teh da kodohan gitu ngodoan ayeuna kamari pare di urang mah teh aya namun tamang kodo geus kaliwat kalimat nah jadi kudu patadarokan alhamdulillah buru-buru ayeuna tambalan buru-buru kodoan buru-buru ayeuna mun tamak susuli taksiroka bima dukiro bi majlisin akhar di suratin sampai di tempat mana deh dan tadi ayeuna kakosongan kodoan diajar ayeuna mun tamang ngodoankeun da ngodoan fardu banyak piraku teh hideung kitu aya ngodoan wajib mah ieu mah ngodoan sunah aya dalail tadi teu kabaca berarti meureunnan isukan teh kudu 2 hijib kitu tah sabab ayeuna teu kabaca hijib oh boga wiridan shalawat katinggalan sakali berarti isuk teh kudu naon 2 kalieun ayeuna mun sama shalawatan kamari jeung salat ayeuna wiridan shalawat gitu mun ayeuna dalail kamari kaliwat berarti kudu 2 hijib ayeuna mah ieu tah kitu contohna teh nya kitu ayeuna wiridan Quran pan anu matuh mah biasa Quran meunang ayeuna sajud efek teh ieu aya ruah rieuh aya mun ruang riung aya acara-acara ketinggalan tah eta teh ku sabab ayeuna ruang riung teh kumpul-kumpul teh atau memang urang keur ayeuna naon malaweung keur ayeuna hoream keur males tah keteh kodoan eta teh nu ayeuna istiqomah mah kodoan jadi angger lamun sampai 2 juz berarti isukan kudu 2 juz kitu mata Quran teh fa inib tuli tak bidoplatin aw subatin fi majlisin fatadarokanna muharrabila masyaallah apa nek jadi wali teh aya teh urang teh apa nek jadi wali teh kudu kitu wali mah gitu wali mah lain loba ayeuna mun teh ngobos sekali itu kadi ayeuna mun teh lain gitu mun ayeuna mun teh ngobrol lagi minimal ngobrol anu manfaat najan teu wajib oge minimal manfaat da sabenerna mah nya lamun urang ereh mah guru ngobrol manfaat mah kieu kan urang resep dongeng resep ngadongeng eusian ngadongengna ulah ngadongeng sinetron ulah ngadongeng ipin-ipin ulah ngadongeng keur Persib eusian kawas ayeuna pangarsa apa mata ditilik-tilik pangarsa apa mah aya jiga ku batur teh kudu bodoh teh teu katingali fanatik agama gitu apa mah teu katingali sabab ngan kieu amat cibaduyut mah cenah euy kitu jadi teh tiga ayeuna fanatik kana agama ai buya mah benten pan ai buya mah sagala kitab pan ai buya mah segala ayeuna mun teu kitab serius kitu buya mah ai apa mah pan amat cibabat mah teh euy buya alon mah pan eta teh dikris wa inda dikris sholihin tatanazzalur rahmat lamun nyaritakeun saleh mah menjadi sabab ayeuna mun turun rahmat pan eta teh tak kitu we lamun ayeuna mun tukang ngadongeng mah tuh ngadongengkeun ayeuna wali songo gitu ngadongengkeun sembahyang ayeuna dalam mata kudunya carita wali mah dongeng wali mah da teh mata ayeuna mun tamaleus kana hate teh ngadongengkeun para wali mah komola ngadongengkeun para nabi komola ngadongengkeun anu dongengkeun junjunan wah itu junjunan mah sautak-sautik junjunan mah sautak-sautik junjunan gitu teu bisanya urang karek ayeuna teori unggul kayak teori unggul mata kudu apa kisah kira tah urang hadirkan hawal-hawal teh pan banyak teu bebeunangan saeutik wae mah urang pulang anting kamalan kumaha manakibna yang mulia bawa ieu mun teu obrolkeun bawa ieu mun teu manakibna al-habar
kurang aya namun tenur nah tidak amarene nyaho beureut saeutik-eutikeun aya dongengna amarene manakib amarene dongengkeun gitu lain aya namun tam haul ya yang rame-rame pasti buah kaditu kadi munar mari teu bebenangan ditanya teh kumaha cing ayeuna manakib ama yang dalam teh nyaho kumaha cing ayeuna mun teh manakib amarene teh nyaho teh nya saeutik-eutik acan anu meureunna atuh da haulna batur ke pri munar mandir we teu didengikeun aya manakibna mah padahal nyata salah satu ngahadiran haul teh deuk ngandangkeun manakibna sahibul haul eta gitu anu engkena saeutik gedena aya ka urang teh tetep pangaruh teh barokahna ayeuna para wali nu dicarioskeun teh barokahna para ulama dua aya saeutikna ayeuna mun teh kana ati urang teh aya mesing kumaha-kumaha ge sok dongengkeun di urang ungkapkeun di urang saeta karek hiji jadi lamun urang erek ngambah rek nyorang torekat perjalanan para wali jadi salamina para wali mah nyaeta aya dina jalur tobat terus jadi tobatna lain aya nungguan da aya teu doraka lain nyata mun jelema ngaku teu doraka teh panggede-gedena dosa gitu mun jelema ngaku teu doraka jelema aya namun teu tukang doraka ngaku doraka eta teh aya namun teu alus jadi dibandingkeun jeung jelema anu tada doraka tuluy ngaku tara doraka da hakikat namanya eta lamun teu ngaku dosa teh teu ngaku loba dosa teh eta teh dosa gitu najatnya tuluy ngaku tara doraka nya eta teh pangdoraka-dorakan jadi leheungkeun tukang doraka ngaku kana doraka kena ngadorong kana taubat mun jelema anu tara doraka terus ngaku teu doraka engkena kan geus dosa eta teh teu ngaku dosa mung tobat hiji kadua urang taekeun kana kadua torekat perjalanan para wali mun ku urang erek dilakonan ku urang rek diturutan urang rek diambah ieu wa minha lan ikut tetep satengah saking jeung eta tetep tina sawarehna wasiat anu salapantean al qanaatu ari qanaat al qanaatu ari qanaat tina sawareh wasiat para wasiat anu salapan dina perjalanan para wali mah sadayana teh ahli qanaat sadayana para wali ahli qanaat naon ahli qanaat teh nyaeta ridho ku barang anu saeutik tina paparin Gusti Allah Subhanahu wa taala kabenerannya urang aya namun teu keur hararese keur sarese kabeneran aya bab qanaat teu pake mungkang mangpungkeun ieu anu keur loba mah aya namun teh lain deui lain aya namun tama qanaat mah lain dina loba gitu qanaat mah dina saeutik bil yasir ridho ku barang anu saeutik bae lah saayana we gitu enggak aja namun dan duit kan sakieu bae sakitu keun ayeuna alhamdulillah dahar naon keur bae aya namun tama asal daharna sang keneh we gitu mun aya namun teu daharna geus pindah kana geusik ai kadar eueuh daging kok teh bae da aya namun tama dahar mah pokona mah sangu lamun dahar lain sangu mesti loba deungeun oge teu kasebutkeun dahar bae lah dahar keneh jadi bae we kitu anu ahli qanaat mah lain aya namun deui gitu ai batur boga gitu boga ieu ai ketepek deui eta teh nyata teu qanaat jadi qanaat teh maknana ridho kana paparin Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya kitu ayeuna sakedik aya ridho teh mencek urang masuk ka ati puas hate teu aya ngaganjel teu aya maneg gitu lain ayeuna maksakeun mah ridho mah teu aya ngaganjel mase bangbelas ayeuna mun teu hate geura aya namun tama tingali jalma-jalma anu qanaat da sok ayeuna ngabandungan gitu ai baheula mah gitu
Muhammad sok aya namun tema guru qanaat teh Muhammad aya na Banten. Urang mah cenah teu hayang kata maneh teh cenah kata dia teh ka urang. Urang mah sok ayeuna asara riweuh cenah aya di teu aya namun tema dia mah cenah ka urang teh teu urang ka ditu ditinggali-tingali teh riweuh teh kumaha apan urang mah aya tamu teh dangding gitu. Nah iya atuh aya namun tamadahan mah teu aya we cek Muhammad teh. Ai Muhammad lamun ka itu teh lain. Nah, tuluy aya namun teu masango aya beas eta. Eueuh tara aya namun aya tapi endog mah tapi minyak teu ngadak-ngadak minyak sangar aya gitu. Dahar mah aya we cek Muhammad aya namun. Ingat aya namun ka Muhammad aing masak asar ribu cenah dahar teh maneh. Ketika itu menang wah kurang ieu. Matak dari toge di kobongna ge kitu we. Maman cetai maman teh yang jeung deungeun dah. Riweuh cenah jeung deungeun. Aya maman kumaha? Amun aya namun eta urang Korea aya namun teu makan pati. Aya naon jalan teh aya teu naon aya. Aya na bawang. Teu aya namun teh gorengkeun siliwat teh gobroskeun kaya maman teh jeung deungeun ieu ge deungeun cenah. Mata kurang mah cenah embung cenah ngagabung jeung batur masak rariweuh cenah. Kudu aya na meuli cekol, kudu meuli ieu cenah aya, ya aya. Hebat aya na qanaatna. Oh, Pak. Hebat qanaatna, mah cenah urang hidup nurutan mah kuat cenah jeung urang mah. Maneh mah cenah sok rariweuh lamun hayang dahar kudu ka warung, kudu meuli itu, kudu meuli ieu. Mending cenah ieu namun teu mah ieu aya. Jabat teu ripu, jabat teu lillah. Gitu. Tak aya namun teu eta teh kitu. Teu loba waktu anu kapikeun. Jadi waktu teh naon mending ge cenah pake aya namun teu manakrir gitu. Itu aya nalagenkeun sangu. Ya pake aya nakrir, pake nulis gitu. Tuluy aya namun teu masak sangu teu ngadak-ngadak enangan heula pasakeun. Matak teu loba kabuang waktuna teh kosreng-kosreng diuruskeun aya ge ngeunah cenah dahar mah. Ya ge ngeunah dahar mah. Tah nu kitu aya namun teh contohna teh. Urang mah matak jadi jelema ripu, matak jadi jelema rarudet, raruwet teh, rarungsing teh atuh da naon? Teu qanaat, dalam qanaat mah teu da. Aya namun teh mah eta. Nu aya di dinya naon? Urang lamun boga tau dengan sangu, aya namun urang mare muni eueuh kahayang, aya namun batur balanya gitu ieu itu. Aya baheula mah royal jeung naon teh nya. Apan baheula mah dahar teh aya namun teh dahar sangu karo uyah bahasana teh. Aya mah teu dahar sangu karo enom gitu. Da baheula mah karo uyah nya jeung guluntungan uyah perlukan teu ngalaman meureunnya aya namun teh mah ieu. Daya ka pengalaman mata aya namun teh maludeung teh kona teh. Sangu teuy perlukan uyah geus sakitu. Nah, geus seueuh. Coba aya namun teh ngan anu matak rarudet mah dahar teh. Dahar jeung uyah ai pikiran dina lauk, dina gepuk, dina dagingnya mah ngeunah daharna gitu. Ya rasakeun deui ngeunah jeung uyah ge gitu. Masyaallah. Jadi qanaat teh ridho ku barang anu saeutik paparintah Allah Subhanahu wa taala. Urang tepan geus dijatah ku pangeran teh gitu. Ai jatahna teh cek ajengan mah aya cenah aya namun teh aya sawah. Aya namun aya anu salah jatah di pangeran teh aya anu saboboko tah urang aya sakumaha alas di pangeran eta we aya namun teu mangpaatkeun mun dahareun eta dahar aya namun teu aya lain teu meunang bola-boli lain teu meunang bola-boli silakan aya namun teu meuli itu meuli ieu ngan ulah mata rarudet hate gitu paling oge lamun deuk kitu teh syukuran kitu hatena teh urang rada atuh keur naon ieu teh dibere peluang ku pangeran da pangeran teh cenah di dahar eta teh mere di ka urang teh lamun aya namun teh geus aya namun teh urang cukup eta teh cenah dibikeun ka batu rezeki teh gitu bikeun aya namun teh sok neangan anu ngeunah masak anu ngeunah bikeun ka batur meunang alus malahan alus jadi aya weh geunah nyata ngalap cukup kudu aya gitu loba we syukur gitu bisa naon bisa merek mawe ka batur eta ngaranna qanaat teh nyata dina qani'a yaknamu
lamun dibaca qanaah lain qanaah lain ngarap cukup hartina lain ridho qanaah mah lamun dipatahkeun mah manana salah puntah penta lamun qaniah ridho gitu jadi macana qaniah yakna ulah qanaah abid pakat abid lamun boga sifat qanaah bisa jiwa merdeka jiwana merdeka lamun ayeuna jelema merdeka jiga urang lamun teu qanaat maka jiwana anger jiwa abid anger ayeuna mun tama jiwa abid teh kumaha jiwa abid anger terombang-ambing gitu teu bebas teh kumaha teu bebas teh ieu boga sakil mikiran ayeuna mun tanu lain-lain ieu boga aya dari sakil mikiran anu di luar ayeuna teh kemampuan ieu boga dahareun sakil mikiran ayeuna mun teh hayang dahar nu leuwih kitu jadi ayeuna mun teu terbabam lamun abid qanaat akan badan gulung anu beres sakil nya ayeuna mun teh dahar sakil dari bere pakaian ayeuna sakil kudunungan pake we anu aya jadi ayeuna jiwana bebas iya mah tertekan terus gitu najan ayeuna ngaranna merdeka tapi anggar jiwana mah anggar jiwana mah kajajah gitu. Jadi ayeuna mun teu jadi abid qanaat kumaha nya ayeuna mun teu hayang ayeuna mun teu qanaat hayang qanaat teh jadi lamun urang ieu boga duit ngan sakieu-kieuna boga dahareun ngan sakieu-sakieuna baiklah manfaatkeun gunakeun we nu aya eta deui lamun hayang bisa qanaat teh nyaeta gandenganna teh jeung juhud eta mah jadi lamun ayeuna jelema hayang qanaat ari hartena muk kana dunya moal bisa ngabangun qanaat sementara ayeuna mun tama ari hate urangna ubu dunya muk kana dunya kudu ngarendengna jeung naon jeung juhud jeung juhud kembalilah asal ayeuna teu kalaparan kembalilah ayeuna mun teu asal teu katirisan nah lamun ayeuna mun teu imah kembali asal teu kahujanan teu kapanasan kembalilah asal ayeuna mun teu ketemu orang naon aya nu alus pake eueuh nu alus nu aya ayeuna mun teu imah gedong nya spesial panggung bae gitu efek teh ayeuna naon cenah di imah ayeuna rajin teh kontrakan bae da imah keneh sareang gitu tuh sing enjoy gitu bari pikiran anak ka pangeran tapi lain ayeuna tertekan Gusti sakit alhamdulillah Gusti nuhun terus sehat teh nganuhunkeun ayeuna pangeran ka pangeran da meusing loba ge sok ayeuna mun terpikirannya urang mun loba ya ieu mah sok mikiran ge aing hayang gede hayang lega imah teh da anggar da teu ngadak-ngadak ayeuna gugulutukan sare teh sugan ayeuna da ieu urang lega ayeuna imahna gitu gulutuk papai sare teh atawa aing unggal poe hayo we nguringan imah dalembar imah teu kapake ieu lega teh anggar we sare anggar sakasureun kitu cicing ayeuna anggar sakieueun cicing teh banyak cicing ayeuna kikieuan gitu ayeuna diuk anggar sakieueun nu dibutuhkeun teh sare anggar sakitueun tapi urang teh sok ayeuna hayangnya gede gitu kamarna ge ayeuna 7x7 gitu tuluy lalangitna ge ayeuna mutan 5 meter gitu dek nanaonan eta ayeuna kitu dek nanaonan ayeuna kikituan teh geus nu aya ayeuna mun teu mapake nu aya bari ayeuna mun teu masukur hatena ngarah ayeuna mun teu beunang da meusing loba jelema loba harta loba ayeuna mun teu banda da ujung-ujungna mah anggar eta teh ayeuna mun teu lobana mah dipake ku batur meusing loba oge geura sok ayeuna mun teu urang totohan ngala duit kesang badan kesang lamun dulu dijieun subuh dijieun hulu ini subuh datang tunu duh hulu ayeuna pet nyawa urang nu capena pae we can seueuh urang teh can pae usaha teh geuna we ayeuna mun teu lamun ayeuna mun teu meureun urang boga pamajikan kira aku ayeuna mun teu aya ieu rana
mencrang tuluy jaba beunghar teh pangti urang teh beungharna teh meureun teh pada ngaheroan aya kolaki aya rana beunghar jaba geulis padahal di eret eta teh nu di eret teh ayeuna mun teh meunang urang teh nya geus puguh ayeuna mun teh pamajikan urang kawin teh mah anu ngeunah jal beunghar gitu atau ayeuna mun teu kumaru paling ge ayeuna mun kana urang leung dipake ibadah mah da jarang eta teh tuluy ayeuna mun teh kolot tinggalkeun harap tuluy ayeuna mun teh mah ieu da ieu teh tinggal kolot wah dipake ayeuna mun teh Mekah tuluy dipake ayeuna mun teh jahil tuluy ayeuna mun teh dipake ngaji gitu ayeuna jarang dipake ayeuna mun teh malah ayeuna mun teh makan paling ayeuna mun teh haol tetapi ka haol ge untung jelema bari ninggalkeun budak lah barabageur tuluy nyedekahan kolot eta teh paling bageurna teh ka satahun ayeuna pangajikeun Quran pangmejahankeun pangitukeun pangiekeun geus saton kali teh mah biasa we ayeuna mun teh saling tuding paandal-andal ayeuna kitu gitu ya ulah dikira mata lamun urang boga mending pake ayeuna keur urang make tong ayeuna bere oge budak mata maneh mah ayeuna tah keur maneh tah keur tah ieu sapertos ayeuna mun teh apa mungkin jadi ayeuna teh keur jumenang teh bikeunana budak teh tong menta tong hayang ayeuna mun teh warisan bikeunana tah ieu mah dipake ku apa keur dipake ngaji apa teh rega ayeuna mun teh ngawakafkeun ladangna engke keur ngaraji mantap teu ka ayeuna ge ayeuna mun angeureut ku apa mah ngantunkeun ieu ngantunkeun wakaf khusus keur nu ngaraji ulah teu dipara nu ngaraji mantap cenah panjang we tekan ieu mah cenah da sedekah apa nya parena ayeuna mun ladang ayeuna tina tanah wakaf apa gitu nyisihkeun gitu tapi ka jumenengna keneh melarian ayeuna keur marabun aos anjeunana tuluy ayeuna mun teu memasak ayeuna mun teu tina ayeuna artos anjeunana terus gitu nah tong ngandalkeun keur bae ayeuna teh burhan beak ku batur beak ayeuna ku ahli waris atau lamun teu ku ahli waris ke suatu waktu kan teu anger teh atunya mah kitu ngadak teuing kamari oge nya di mana Cisarua gitu paneta teh eta teh hadisin musobin hadisin musibah anu tiba-tiba anu tidak terduga naon longsor naon gempa kamanakeun ayeuna mun teh eta mobil kamanakeun eta duit kamanakeun ayeuna mun teh eta rekening kamanakeun ayeuna mun teh eta motor beak kabeh mas ayeuna mun teh karuan teu bisa dicopot deui da teuing ka mana gitu tuh ayeuna mun teh mah gitu ger ayeuna mun teh mah kahuruan ger ayeuna mun teh banjir munang kumpat covid ke mending ayeuna mun teh mah pake mun aya mun urang aya lamun ayeuna mun urang eueuh geus lah da meusing loba oge awal akhir beak meusing ayeuna mun teu loba oge agar moal dibawa geus ayeuna mun teu keur ngaleungitkeun sifat kadana urang mukmak urang nyaeta kana dunya mun mukmak ngaranna teh nyaeta hirsun kada demes ari ayeuna mun teu urang ayeuna terasa nyaeta kana dunya disebutna juhud keur bae ayeuna mun teu musim loba ge anger ditinggalkeun kana tinggalkeun nu penting mah kieu loba ibadah anger ibadah anger ulah mawa pengaruh karena ibadah pan urang masuk bed aya teh kana pikiran teh nya kana otak urang kana hate urang di mana-mana loba jauh kadang-kadang jaga kayak gitu ya teh awak teh kumaha teh loba duit jauh kana nah ieu teh loba duit jauh jaga jauh bareng ras jauh ayeuna sarema jauh baru teu boga we duit teu merungkut teu ingat ayeuna mun tak itu yang ngacirikeun ai urang ya ayeuna mun teh majud atawa ayeuna mun teh mah kada demes ka dunya teh tinggal ya beungeutna jelema mah kita teh kudu ayeuna mah tingali dompet tinggal ya beungeutna da jauh kaget jauh kanyot pasti eta kira udah ayeuna mun teh usahana kira ayeuna mun teh eta mogok beda beungeutna eta urang mah nya ku kaciri atuh dah
jeung ayeuna loba duit jeung katebah begitu tina beungeut teh beda ieu Luis ieu beungeut teh keur naon tah jeung ngadak-ngadak kaset Luis eta mah ayeuna keur maju teh keur loba duit katebah wae urang ti eta tina beungeut apan beungeut teh ieu teh gambaran tina hate teh ada memang hate nah kitu teh da hate bararungah da loba duit otomatis karena beungeut teh jono iya ayeuna mun teh keur rarudet ieu teh boga duit yo barang mata ayeuna mun teh beungeut aduh ni caleuh ieu ayeuna mun kitu coba lamun anggar mah ayeuna mun urang moal matak para ulama mah karena itu teu katingal seueur apa teu katingal teu gaduh stabil da stabil da ayeuna pengaruh da ayeuna pengaruh qanaat tanya jadi qanaat teh ngalap cukup kuno ayat tina barang saeutik eta teh paparin Allah geus sesyukuran kurang pake kurang manfaatkeun kurang ulah bari dibarengan jeung rarudat hate lagawe ridho teh wa kana bitarkil musta wal amin wa malabisin wa manajila wakna jeung kudu qanaah anjeun bitarkil mustahab kuningalkeun nu dipikahayang wal fakiri jeung ninggalkeun anu alus-alus min mat amin ninggalkeun alus-alus mewah-mewah jeung ninggalkeun anu mewah-mewah min mat amin mewah-mewah dina dahar wa malabisin jeung mewah-mewah dina pirang-pirang pakaian wa manajila jeung mewah-mewah dina tempat tinggal dina imah. Jadi ieu Ki Nadim ngajelaskeun di dieu eta perkara anu bisa ngawujudkeun ngahasilkeun qanaat. Kumaha sangkan ayeuna mun tama urang bisa qanaat dina urusan paparin ke Allah Subhanahu wa taala, poh dahareun, poh pakaian, poh imah, poh duit, meureun gitu. Jadi carana mah hayang bisa qanaat mah tinggal ke naon anu dipikahayang ku nafsu urang, tinggalkeun anu dipikahayang ku nafsu urang. Aya hayang tina nafsu, aya hayang teh hayang ibadah, aya hayang teh hayang kahayang nafsu, aya kahayang teh kahayang nyata kahayang anu ibadah. Eta mah lamun hayang ibadah mah teu naon-naon contoh kieu lamun urang neangan duit hayang lega imahna lain ayeuna mun teu keur ibadah imahna ngarah ayeuna gaya we katingalina keren gitu lamun imah hebat mah imah megah mah neangan duit keur meuli mobil lain keur pakeun mobil lain keur pakeun ibadah. Nah, ieu mah ngarah keren katingalina. Ngarah ayeuna mun teh gaya, eta teh nu kitu teh sahwat nu kitu teh. Hayang ayeuna mun teh dahar anu ngarareuna ngarah naon? Ngarah konyol we. Ngarah sekut ayeuna mun teh ngarah ngeunah, ngarah nikmat daharna. Eueuh ayeuna mun teh ibadah teh eta teh ngarah sahwat. Ari kitu mah neangan duit keur meuli naon, keur meuli mobil, ai mobilna keur naon, keur ngaji, paranti silaturahmi, paranti nulungan batur. Kan eta mah lain sawat eta mah gitu. Asal nyawa tina hate, asal tina hate. Jadi ayeuna neangan dunya tah ya dunya jadi akhirat. Ieu nu parah mah akhirat jadi dunya. Wiridan angan pikiranna teh ngarah loba duit gitu. Lain loba duit ayeuna mun tama keur naon keur ibadah justru ibadah ngarah naon taeta. Jadi ai batur mah para ulama jadi dunya dipake akhirat nyangan dunya ai urang mah ibadah dipake naon
mana cenah wiridan ayeuna memberikan duit wakian ayeuna mun tandek maca wakian teh gitu efek teh meureun lila wae gitu can jadi wae tinggalkeun neangan deui anu dijampe gitu sugan aya nu leuwih mati tibatan wakian hayo jadi ibadah teh keur duit meunang ari mentana ka pangeran meunang ayeuna ari mentana ka pangeran ngan ayeuna geus jadi duit ayeuna keur naon. Nah, lamun ayeuna mun tamaker mewah-mewah keur ngeunah sawah teh eta anu dilarang teh. Eta ayeuna dilarang teh. Jadi wattafakhara bi milamma ini nyata ninggalkeun perkara anu megah-megah mewah-mewah buah tina sisi makanan buah tina pakaian buah tina kade nya lain ayeuna mun tama ulah tahar anu meunang lain ulah make anu alus, lain ulah ayeuna boga tempat anu ayeuna mewah, nu ulah mah ieu teu jadi ibadah, teu jadi akhirat eta. Lamun teu jadi akhirat, teu jadi ibadah, nu kitu disebutkeunana syahwat. Ukur hayang hungkul kahayang anu bijilna tina nafsu. Mun urang deuk boga dunya pada kieu heula kudu diancokeun heula cek orang mah. Aing naon sababna pangna aya meuli mobil. Aya urang naon sababna pangna nyieun imah gede. Aya urang naon sababna pangna make meuli baju alus. Take aya jawabanna ti urang, ka mana aya namun teh? Ngarah aya namun tama gaya, ngarah keren, ngarah ayeuna hebat, ngarah kudu disebutkeun aya namun tama jelema. Wah, aya namun tama hebat tuh gitu tah. Eta teh nu kitu syahwat ngaranna. Kahayang bijeu tina nafsu. Lain deui jeung kieu. Nek meuli mobil ngarah aya namun bebas ngaji ka mana kana jauh kusum pujang kusum ayeuna tiris oge. Ngarah aya namun tama dipake ngaji, dipake silaturahmi, dipake jarak. Teu eta mah pek wae, musing mobilna 10 oge gitu. Ngan pake kabehanana pake ibadah. Pake ibadah. Meuli imah nyeun imah musing aya nasa hektar oge pek wae. Aya mah aya namun teu paranti manakiban, ieu mah paranti majelis ilmu, ieu mah paranti aya tempat muludan, pek aya namun teu hektar tuh kan. Tapi aya namun 7 tingkat gitu, aya namun teh musing kabehanana oge aya namun teu aya halangan ari kabeh jadi ibadah mata bedana beunghar ulama jeung beunghar lain ulama teh sakitu dan masalahna mah. Ai ulama mah buya we abuya Allah ya. Eta anu disejalan ge eta bati ulah teh teh. Ti ulah teh eta aya namun buya teh. Kabeh dipake santri asal aya buya daek ngaji lain bisa ngaji buya asal daek ngaji geus sakitu rek deku anak rek ku ijuk rek deku santri rek ku minantu rek ku batur jelema sarua rek sawe saya ngajar asal daek ngaji teu kudu bisa ngaji asalna geus sakitu palamun dikontrakeun sabaraha nah kitu aya namun teh lain keur kontrakeun lain keur ngaduit keur anu ngaraji gitu matak mesti kuplak-aplak ge aya buya abiyana mah sakitu aya ruangan abuya sakieu teh kitu ruangan aya nu dianggap abuyana mah kumaha tuh plak-aplak putra mantu putu santri jeung aya namun teh jamaah saha wae aya anu betah anu hayang dirinya malah ayeuna buya mah pan ayeuna jeung tuang-tuangna gratis diaturan. Masya Allah. Tah eta mah nya eta lain sawat kabehanana. Jadi ayeuna mun tami ibadah kabeh ulama mah kitu. Uplak-aplak ayeuna mah hektaran, ari anjeunna mah sakamar da ayeuna mun tamanya di abudah hiji, abudah dua, abudah tilu, anggar anjeunna mah sakitu sagoriwa dianggap anjeunna mah. Ieu keur paranti ayeuna mun nampi tamu. Ieu ayeuna mun tama kamar khusus keur habaib. Bisa ayeuna mun tama hoyong monok moe difasilitasi. Kamar barokah kana ayeuna mun tah ieu ayeuna keur santri, ieu keur mualim. Kamu alim difasilitasi ngarah betaheun, ngarah rame agama teh gitu. Diusahakeun. Ulama mah
dipake kitu ayeuna mun tadunya nama tak mesin ayeuna oprak-oprak oge mobil baratak atuh da ayeuna mun tah ieu ayeuna mun tah keur santri ieu ayeuna mun tah keur mualim paranti ayeuna mun tah kebutuhan kabeh nya tah keur merjuangkeun agama Allah keur akhirat pek wae tah bisirek bareng ayeuna mun tah kitu bisirek bareng ngan udah pake ayeuna urang dahar ku urang namanya lain karena tingali entakna sagokna we dahar mah gitu sagokna dahar ninggang ayeuna ngosongkeun anu ngeunah dahar ngeunah ninggang ayeuna ngosongkeun ayeuna mun teu dahar teu mah karena ribet nu penting ayeuna naon dahar nu penting teu apal tong sok ribet dina ayeuna mun tah kahirupan teh tah nu teu ribet kitu teh teh jelema qanaah bebas jelema qanaah bebas teu rarundeg teu sarumpeg hatena teh moal sarumpeg ayeuna mun teh hatena qanaah tanya masyaallah sing sarenang ayeuna aya bab qanaah teh genah ayeuna keur bae boga duit sakieu alhamdulillah ayeuna mun teu boga duit komo kitu ayeuna mun pakai manfaatkeun sing ayeuna mun teu boga nilai ibadah gitu lamun nilai ibadah tong kaluarkeun mun ayeuna mun teu aya ibadahan kaluarkeun meuli ieu lamun jadi ibadah meuli teu jadi ibadah mah tong itu tah ayeuna mun teu pan ayeuna mah meuli teh ayeuna mun teu jadi ibadah meuli ayeuna mun teu HP teu jadi ibadah meuli naon meuli TV lain aja ibadah meuli kulkas lain ayeuna keur naon kulkas ajor apa mah eta teh ngarahin babarian asa mending meuli es daripada meuli kulkas mah 5.000-an ge seueuh jeung teu mal ngalpoe teh ngan teu bisa kitunya awe mah ayeuna mun teu bisa kitu nyeri hate awe lamun dikitukeun awe mah ayeuna nyeri hate ayeuna mun teu katinggalun pisan pan diajar ayeuna mun kana lamun hayang ayeuna mun taman jadi lamun hayang jadi pamajikan ajengan mah kudu ayeuna mun tengenteuna kagarwa-garwa nabi kagarwa-garwa junjunan kitu tah garwa ayeuna mun nabi teh henteu dimewah-mewah ku junjunan teh henteu naon contoh itu ayeuna garwa bumi Siti Aisyah eta geuningan teu nu badina teh saguriwak sakitu gitu bumi na teh gitu teu ayeuna mun apan tujuanna pan dek akhirat tujuanna dek akhirat aya jalma iman salah satuna nyaeta mun dek akhirat mah wayahna ditunja lamun serba kakurangan serba teu alus serba teu mewah gitu eta teh qanaat karana aduh cari ilmu kalah kari teu itu nya qanaat mah senang gitu qanaat mah senang lain tahrifu lain ngadak-ngadak ayeuna kieu dek qanaat we nu tadi boga gawe eureun gawena eta mah lain qanaat karana eta mah lain qanaat karana tadina urang keur boga gawe keur kasa eureun ayeuna kasab da qanaat lain qanaat kacau kitu itu ayeuna eureun yang ayeuna mun tamah duit kitu kalau anu tadi nasab dagang eureun dagang ngacau qanaat mah naon ayeuna mun teh sae sageuleungna cenah sageuleungna sagokna gitu sagokna bari hatena nyaeta nembokeun karidoan kana paparin bagian ti Allah Subhanahu wa taala nu sakitu jatahna nuhun Gusti katampi abdi ridho gitu nampi ayeuna mun teh sakit saya kumaha ayeuna mun taramun ilmu untuk 7 tingkat bae lah ayeuna mun tara butuh lagi awak lagi sagede kieu henteu ayeuna teh sagede muding-muding acan awak urang naik dan ayeuna mun teh mewah sakitu cukup kumaha mun ayeuna mun teh baju ayeuna teu boga sakodi kan bae da awak lagi hiji keun awak 20 gitu tah kakara ayeuna butuh 20 ayeuna teh hiji kan bae da awak cukup atuh da hiji mah kan bae meureun ayeuna mun teh meusing sakodi oge dah teu 3 rangkep make baju teh sakali teh anggar sarangkep tangkep hiji tukang konveksi gitu make salomari nya ayeuna mun bajuna gitu
tukang nyeuna oge mata kalok urang bae ayeuna teu loba pakaian oge nu loba pakaian oge anger geuning tingali teh anggar sarangkap hiji-hiji makena sugan aya nu 5 gitu da urang mah loba bajuna no wah 5 rangkap sakali make teh aing mah loba ayeuna baju sakali naon make 5 teu anggar hiji-hiji gitu. Nggak salah ayeuna mun teu qanaat mah hebat teh matak senang ayeuna mun qanaat teh matak senang qanaat teh man yatluban nama man yatluban malaysa ya'ni faqad Padalladzi ya'ni min ghairi man arisaning jalma yatluban anu neangan bener-bener neangan eta siman makana perkara laisa anu teu aya eta perkara eta yakni maedahkeun manfaatkeun eta perkara ka eta siman faqad fata maka teman-teman geus lapur naon alladzi anu yakni anu bakal mere manfaat eta siladi ka eta siman min ghairi tila bari tina teu lala ora artina kieu lamun urang neangan perkara anu eueuh hartina nu eueuh manfaatna nu eueuh perluna nu eueuh pentingna neangan perkara nu teu perlu neangan perkara nu teu penting neangan perkara anu teu manfaat contohna hayang ngeunah hayang mewah hayang megah hayang hebat hayang gaya contohna jeung sajabana maka mau tidak mau resikona bakal ketinggalan perkara-perkara anu bakal jadi manfaat ka manehan amal beunang karena ayeuna mun tamanaon apana ayeuna mun tama eta teh atuh da beseberangan gara ayeuna mun tamanya hayang loba duit beda jeung ayeuna mun tama anu kadar nyaeta keur nutupan pangabutuh nu hayang loba nu jeung nu hayang nutupan pangabutuh beda ka dina ngalarna tah oyak ieu teh teh geus balik ting acan nu hayang loba duit mah oyak ieu teh gitu ayeuna mun teh pan kieu lamun ayeuna mun teh saya order oyak ieu teh keur ngalin keneh keur ayeuna mun teh di mana teh ting di mana eta teh nu hayang loba duit hayang ayeuna mewah hayang nambahan di mobil hayang nambahan di imah hayang nambahan di tanah aya ayeuna mun teh ieu anu qanaat nah ayeuna mun teh bebeakan teuing ngadipurip mah geus ayeuna mun teh murid ayeuna balik ieu ge ayeuna mun teh urang di imah tengket ayeuna mun teh kudu salat maghrib geus salat maghrib teh teulilah ayeuna sebut kata ya oge kita datang isya geus ayeuna isya kita ayeuna tarawih geus tarawih kumaha ayeuna ke urang boga jadwal ngaji pan berenang di mana-mana urang dekat itu kalian teh ngitung-ngitung pan nimbang-nimbang lamun ayeuna urang ayeuna nyokot orderan deui anu saja engke teh tinggalin murun ayeuna mun teh maghrib tinggalin salat isya tinggalin tak kau malah menjeng ngaji mah malah ayeuna mun tadaripu atuh da urut capek tiburan deuk ngaji kumaha mun ku qanaat bae penting mah kaburu ibadah kaburu ngaji kaburu ayeuna tarawih kaburu ayeuna mun tama salat ayeuna padu geus sakieu ge cukup lah aya bekal ayeuna mun teu keur isuk keur dahar mun boga pamajikan aya jeung keur pamajikan boga anak aya geus sakieu ge cukup ayeuna keur kebutuhan urang kebutuhan anak kebutuhan pamajikan balik engke naon nu penting kaburu ibadah eta nu qanaat
lamun jelema manjak tuban nama lain yakni pakon fatal lani yakni min geritina pasti aya namun temakat tinggalin hayang ngudag perkara hayang ngarai perkara anu aya manfaatna engke di akhirat resikona pasti bakal selalu ketinggalan pasti selalu ketinggalan apa dia geus dibaca ke di mana ieu aya nu hayang loba duit aya na teuing naon aya na magrib di mana tadi teuing di magrib bukanna teuing di mana mun puasa gitu oke gitu tuluy aya mun tama salat cari mana teuing tarawehna teuing gitu teuing aya na di mana tuluy karek aya na pucunghul wah geus dingding kacang badak kacang hees teuing geus salat di sating acan teh gitu hees mungkin aya namun tanaon dihudangkeun aya namun teh cicing aya na aing turuh keneh gitu montong ayeuna teuing salat subuh teuing ayeuna kitu karejaan aya salat subuh aduh aing keburangan makanya aya janji ieu teh jeung si bos gitu nah teuing si beungeut acan teh alah ribu boy irahat boro-boro ayeuna daek ruang reung aya waktu ruang reung saperti kieu atuh eta teh tina sabab hayang loba duit hayang loba imah hayang alus ayeuna pakaian hayang loba duit kitu resikona tinggalin we ari ayeuna kana kan bae da ayeuna mun teh aya sakieu ge seueuh sakieu ge mah ayeuna mun teh keur pa ieu mah dahar cukup teu ayeuna resiko pamajikan cukup lah teu ayeuna budak cukup geus balik ayeuna asal kabur ngaji lah asal kabur salat kan kitu tuluy lamun ayeuna boga wirid-wirid jeung ieu teh ayeuna boga wiridan ieu teh hanca wiridan atuh ai kurit-kurit kieu mah mana mal kabur mal katanagaan watak tadon masalah kebutuhan dunia jeung kebutuhan akhirat tadon teh moal bisa berbarengan moal jadi lamun urang ngudag-ngudag aya dunya resikona pasti ketinggalan akhirat lamun ngudag-ngudag aya namun teu akhirat memang aya namun teu ari dina kegiatanna mah loba katinggalin tapi da ieu dunyana mah insyaallah moal tinggalin gitu berasa aya namun teh urang bebeakan bener aya namun teu ka pangeran moal aya kurang duit insyaallah moal kurang aya dahareun insyaallah gitu tapi urang aya ngudag-ngudag dunya mah ngaji teu kaburu berjamaah aya teu kaburu batur aya namun teu boga wiridan maca salawat boro-boro teu nyaho malam Jumaah teu nyaho ayeuna waktu ngaji teu nyaho waktu aya namun teu salawatan eueuh jadwal-jadwal teh ripuh beak waktuna ya teh dipake dunya geus sakitu we dunya mah alah kadar aya namun teh eta tuh kadar ieu urang ayeuna oda urang teh ayeuna aya ka ayang itu ieu diajar we da aya dina agama oge nabung yang carengan gitu yang carengan ayeuna mun teh kitu ayeuna teh ayeuna mun teh geus kitu teh maot ning tunya maot ayeuna tungtungna teh geus sakitu geuning maot itu jaba ayeuna mun tamah tinggalin ibadah itu ibadah ieu tuluy ayeuna mun tamah awak ayeuna ripuh can subuh make ayeuna dunya anu meunang ripuh teh kaburu maot alah ngegel tuluy nge di ditu teh mana ku aing teu kabawa ieu tinggalin PPKP aduh aing tinggalan sertifikat terbikeun ayeuna mun teu dibawa geus rugi we gitu jadi pikiranana make pikiran ayeuna akhiratan urang teh nya ulah pikiran ayeuna di dunya wungkul engke katipu ayeuna pikiran dunya wungkul mah pan urang yakin rek balik yakin urang rek maot yakin urang ayeuna kebutuhan dikubur kebutuhan di akhirat teh leuwih loba kebutuhanna daripada kebutuhan di dunia ieu kebutuhan di ditu teh oke butuh ayeuna mun tamah salat sunat butuh maca Quran butuh ayeuna mun tamah sedekah butuh maca shalawat di ditu teh butuh pembacaan shalawat no ayeuna kitu waktuna butuh ayeuna mun teu ganjaran ngaji butuh ayeuna ku ganjaran zikir butuh ku ganjaran maca Quran butuh ku ganjaran tarawih butuh ayeuna ku ganjaran ataqo ge teh di ditu teh dek balik teh ayo urang teu mawa da itu mah geuningan ditinggalkeun tadi mah
nu dibawa mah ieu gitu aya namun teu pikiranna sok bagi-bagi teu fanatik tasawuf teu sampai ngan ati ya yang utama orang ngalah itu benang andai kata ngan tinggalin ieu mending nu mana ya teh aya namun teh mending ieu kaburu itu aya namun teu kaburu ieu lamun kaburu kapigawe kabawa ka kubur itu lamun benang lamun kaburu moal kabawa ka kubur mending nu mana ieu mah kabawa ka kubur itu mah teu kabawa ka kubur ieu mah aya namun teu manfaatna ke urang itu mah ku batur mending maknanya mending ieu gitu. Jadi pikiran anda tak ada namun temulana rasa kira wah ada boy aya namun terbuka duit bukannya wah coba aya itu angel dan loba duit oge teuing aya namun teu bisi majarkeun nu loba duit teu boga kasusah jeung aya namun teu coba turhat bisi gitu. Da aya namun cek agama mah eta teh leuwih loba kabingungna cek agama nu loba duit dina cek agama eta bakal leuwih loba kabingungna bisa teu percaya mah cobaan we sabab cenah kieu saur ayeuna Imam Syafi'i mah jadi ayeuna mun ta dunya teh terdiri tina nyata bahan dunya alat dunya teh hiji dinar bahasa teh kadua dirham akhiruhu hamun ari tungtungna kalimat dirham teh hamun aya hamun teh naon bingung jadi jelema anu gede kahayang ayeuna mun teu kana dirham atawa jelema ayeuna anu mudag-mudag kana dirham pasti kabingungna bakal leuwih naon leuwih loba kabingungna kadua nyata alat dunya teh dinar akhiru narun jadi lolobana ayeuna mun teu anu mudag-mudag dinar teh eta teh nar dinar ham dirhamun tapi bisa percaya coba aneh ya bisa majarkeun sabenerna mah aya namun teman senang keneh urang teu pasti loba duit sabenerna urang oge nu teu boga duit nyata naon asal aya kabingung tak itu mah leuwih kabingungna ya urang paling aya mah mikiran saretan 2 letter aya itu mah teu lain mikiran ayeuna saretan 2 letter mikiran ge miliar mikiran oge itu ayo urang mah pan lain ayeuna mun teu mikiran keur mayar kontrakan aya itu keur mayar DO itu mah keur mayar DO atuh ayeuna mun teu mulai gue paling gagah ge ayeuna mun teu mah dicaritakeun jadi kenyataan jadi sagala ayeuna mun teu kahirupan teh nya ku pangalaman boga babaturan jadi bos pengusaha ayeuna mun teu sukses teu dicetumul aya ngaranna ayeuna geus jadi haji lon gitu lon ayeuna baheula mah ya sombat ayeuna eta cerita kulin ayeuna mun teu eta kabeneran ieu ayeuna mun teu can aya jalan tol pada kitu mah kayaknya ngaliwat kaja asep panglah san jadi ayeuna mun teu mah lah tager wah kabeneran aya ente teh ente kunaon tina ayeuna mun teu eta wae duh asal pejat dulu jangan orang brojol gitu asal pejat dulu pejat dulu ya aing ayeuna mun teu cing tulungan cenah we sugan boga duit 50 juta gitu ka urang katanya sing ayeuna tulungan cenah sapoe saputing lain sapoe pokona mah ayeuna mah asal katutupan ayeuna singkok rek datang mun teu katutup ayeuna ditutup DO barangna mali mere pokona mah isuk we ditambahan 5 juta ayeuna saputing kitu saputing aing bingung ieu ayeuna pancet ayeuna mun teu aya bos mah pengusaha lu bade dasar mah cenah pengusaha ge sarua jeung aing gitu aja sarua jeung urang gitu teu juga ayeuna mere lu itu gitu ulang teh lain ada macam teh lawan kita da ikat tingali ayeuna mun teu ieu pan papak teh barang ayeuna mun teh material papak ayeuna mun teh segala ayeuna da ieu teh cenah bayareun atuh dah ya teh mun teu kabajar ayeuna teh geus ditutup geus kiamat ditutup DO ayeuna pusing koma cenah euy ayeuna urang tapi ayeuna gudar gedor tapi ka bingung ayeuna itu eta mah salah satu
Tapi da ayeuna mun utama ditarak teh apa ieu. Nu ayeuna mun teu boga teh ada urang mah teh paling ge urang mah bingung teh ayeuna teu boga duit 50.000 teh betul 50.000 paling ge kitu teh ayeuna tuluy ayeuna urang ngecelok aya keneh nu mere ngecelok teh aya butuh 50.000 mah aya butuh 50 juta mah teh ayeuna. Urang mah pan ayeuna paling ge butuh keur udud kitu ayeuna mah teh 20.000 paling ge kitu ya 50.000 paling ge gitu aya keneh insyaallah mere malah teh kudu ayeuna ngecelok juga ayeuna mah 50.000 mah gitu. Iya mah 20 juta mah lah itu geuningan bener we agama teh bener agama teh ngabejaan ayeuna ka urang henteu bohong agama teh henteu ayeuna mun teu bohong kabingungna leuwih-leuwih jadi lamun urang hayang ningang dimanfaat waktu-waktu urang terpaksa kudu ninggalkeun nu teu manfaat nu teu manfaat teh waktu urang tenaga urang, hari-hari urang, profesi ayeuna urang. Geus ulah dipaksakeun nya. Lamun ieu ayeuna teu kaprediksi ieu bakal dibeunangeun ieu dunya. Tong hayu ayeuna naon disusul-susul di udag-udag. Pan ieu urang boga garapeun. Pan ieu urang boga garapeun. Leuheung mun ayeuna mun teu beunang hayang disusul-susul teh. Teh itu teu beunang ieu ayeuna akhirat tinggalkeun. Coba ayeuna nu areureun ngaji ayeuna gara-gara pan abdi teh nyata ayeuna mun teh manawi ieu teh keur hati susah jadi beungat ayeuna geus barengar tah atau anggarkeun kitu bisi takur ieu jeung ayeuna fakta eta ayeuna mun areureun ayeuna mun teh ngaji geus sataun tah ayeuna Mang Deda geus boga naon tah anggarkeun ya kakak gak ayeuna guminang di bulan balik da sabarang urang ayeuna mentok ayeuna geura kitu teh itu teu beunang gitu ya geus puguh aduh tinggalin ngaji ayeuna mun teu alah we ayeuna mun teu marugina ge mun kita jadi mau boga mobil ayeuna Fortuner 7 gitu satahun teh radarkeun keur bae lah ayeuna mun teu kaupahan eta mah teh mah teu odong-odong acan itu rugi entong biasa namun teu kasar mah biasa ya namun teu kasar mah biasa ulah ayeuna tapi kan ninggalkeun ngaji ninggalkeun kewajiban teu beunang itu teu beunang ieu tinggalkeun ayeuna mun teu nu matak ayeuna mun teu mabagya nu matak salaman nu matak jadi ganjaran nu matak jadi kalimatan di akhirat tuluy dunyana teu beunang jadi rugi 2 kali gitu jadi rugi 2 kali. Tah konaan geus harajang jadi wali kudu kitu gitu. Hayang jadi wali teh baeklah teu alus baju ge, baeklah teu megah imah oge, baeklah teu ngeunah dahareun oge kitu. Aya hayang ayeuna mun jadi wali teh ngan lamun urang mak keneh hese moal tulus jadi walina. Mah tulus ayeuna jadi walina.